Ieu sareng sa Doni mun abi bade naros perkawis naon perkawis ieu naros kue balok. mangga cari ya maaf maaf Ieu abi sareng Isan Isan ngeun. di mantan Abi mah di kaca-kaca. Rencangan aya nu ti Pandai aya nu ti Baron sareng nu sanesna. tugas sekolah Leres sekolah di mana di SMA Bidang Muda. kelas sabaraha Kelas 10 mangga mangga Jantanna ieu aya pertarosan perkawis kue balok Bandungan. mohon Kangge pertarosan kahiji pamisa leresna kue balok teh asalna di mana? ya upami kue balok salaresna mah kawin nama di ayeuna di Pangalengan anu katalahna nyaeta upami ayeuna mah katinggalna bandros kauninganna sapedos bandros mung kapungkur mah kue balok teh nganggo gula hungkul gitu tah kadieu kumargi perkembangan zaman janten seueur anu non inovasi kreatif janten nama kue balok teh terus dirubih gitunya saya perobihana janten aya berbagai rasa terus gitu kawit nama di Pangalengan kue balik mung terkenalna ayeuna teh di Garut salaras nama kawitna di Pangalengan Kangge pertarosan kedua pami perkawis kue balok deui saleresna bahan utamana tinu naon bahan kue balok sami wae sareng ngadamel kue sanes bahan bakuna tarigu endog gula mantega sakitu bahan utamina mah nya panginten kumaha resepna oge ya kan kue balok ieu benten-benten aya sababaraha resep anu teu biasa disebatkeun janten eta mah kumaha anu gagaduhan eta napi teu jalan tapi bahan utama nyaeta endog, tarigu, gula, mantega eta. Kangge toko kue balok Bandungan ieu janten pamisa dintenna kinten-kinten pami satu boxna pangaosna 17.000 pami kangge sadinten seepna sok sabaraha box Upami calan di dieu mah rupi-rupi nya upami dinten-dinten biasa Senin dugi ka Jumat mah sadintenna 100 dugi ka 150 dus biasa ka ical tapi tergantung cuaca oge upami hujannya rada kirang kemari kan seueur jalmi anu males keluar upami Sabtu Minggu alhamdulillah tiasa dugi ka 200 250 dus tergantung pesanan oge sih jadi angger icalan di dieu mah rata-rata 100 dus mah sadinten ka ical pami kangge toko kue balok Bandungan di masa nu bakal datang dipiharepna saperes kumaha hareup saena kahoyong mah nya mudah-mudahan tercapai kue balok Bandungan ngabuka seueur cabang gitu nya jadi janten teu sanes di Calengka wae ya mudah-mudahan upami kaieuan mah karejekian mah hoyong buka di kecamatan-kecamatan sanes tetapi di kota jadi janten supaya aya ciri khas Cicalengka gaduh pusat oleh-oleh khas Bandung nyata kue balok Bandungan gitu mudah-mudahan mugi-mugi harapanna tiasa kawujudkeun di masa nu turun pisan amin 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 sok wilujeng enggak sapertosna sakitu wae ti Abi sareng Doni nya assalamualaikum kumaha perkawis rasana ieu kue balok teh raos pisan aduh cing ngabian salam para dirinya yang raoseun ieu mah raos pisan raos